kama. Amin. Sing nurut ka indung. Sabab indung teh aya 7. Loba-loba teh indung aya 7 hiji batur mah indung mah. 7 indung mah. Ini naon-naon itu? Ya hiji indung nu ngakandung. Eta indung mah. 2 indung tere. Oh indung kene nya? Indung kene. Bener indung kene. Indung suku 2. Indung suku 2. Jadi 4. Terus indung lengan 2. indung kene nya? Indung Genep hiji deui sih. ih budak sama. Heuh kan mana aya 7. Hiji indung nu ngakandung. Heeh. 2 indung tere. 2. Indung suku 2. 4. Indung lengan 2. Genep. Tah hiji deui. Indung kesang. Indung kesan. Urang ngahibur nyamangnya ngadoakeun parantos tuh tingkat Ciujan parantos disebutan Jang Nova. Jang Nova nya dan Dipa. Kumaha Dipa? Jang Nova. Jang Nova. Ayo siap masalah. Siapa masalah gituan tadi teh. Masalah siap. Ya siapa hayang milu geusnya sok hayang milu malah saya nyawa teh hayang milu sateula. Masalah saya gituan deui. Main copet wae eta mah pan anu urang. Ajakan. Tadi dia. Mang gade mang. Lain abang lo itu lain. Lain itu lain. Tapi no eta Anu iya, lain. lain eta lain. Keaman. Oh bener ka Amang. Lain no itu. Oh, lain itu lain. Aman. Ih Amang. Mah. Amang. Aman. Amang. Kadieu. Kalio. Keaman. Ih ka Amang bener. Lain no itu lain Mang Am lain. Lain itu lain. Tapi no iya. Iya. Lain no iya. Lain iya. Tapi siap. Rese siap teh. Tanya Bu. Aduh. Telat. Siap teh. Tanya. Ya orang teh arek ngahibur. Sabaldo teh sia. Si arek ngahibur teh. Si arek budak pegeke. Emang aing mikiran. Naon cenah? Saboda teuing. Arek ngahibur ke. Arek begag-begeg ke. Emang aing mikiran. Anu bener atuh banyak sih tapi kos kitu. Ya orang dipanggil kuno hajat. Sabarodo teuing. Si arek dipanggil kuno hajat ke. Si arek dipanggil ku Kapolsek ke. Emang aing mikiran. Saboda teuing. Dipanggil kuno hajat ke. Arek panggil ku Kapolsek ke. Emang aing mikiran. Anu bener atuh banyak sih teh. Kos kitu ingat teh itu ka dieu. Nah, sampai kemari ditunan beda. Ya. Ya, ngaca ya. Ih, sia lo cabak-cabak aing ah. Hansip. Sia aing kamari ge dicabak sia kuat bara rentol. Ada aing teh hidup dulu berat. Ya, orang tadi teh dipanggil, Cok. Sabarodo teuing euy, si arek dipanggil kuno hajat ke, si arek dipanggil ku Kapolsek ke. Emang aing mikiran. Kita ngahibur di dieu. Sabarodo teuing si arek ngahibur ke, si arek begag-begeg ke. Emang aing mikiran. Aing lieur bola. Masa pemikiran wae sebenarnya saya mikiran naon sih? Aing mikiran seuseheun. Sesehan bagian pamajikan teh hidang. Apaan pamajikan aing digawe Oh di pabrik. di pabrik. Ayeuna aing bagian nyeuseum jeung ngurus budak. Oh nya bener kitu mah Ya sudah. bener. Eta kan Pak Komarudin teh eta temen sharing jeung urang. Oh nu hajat. Hajat joh pepejoh ka urang unggal sharing ge yeuh cok. Sasibuk-sibuk maneh di luar. Kudu inget ke anak jeung keluarga. Oh ya bener. Masakan urang ayeuna geus eureun digawe. Terus Uruskan budak we jeung nyeuseum. Tah urang radang sharing eta jeung Pak Komarudin. oh geus tong dibahas Jadi gitu itu mah. dibahas Mending urang BPJS setoran kunun deui. Oh,
sih BPJS Emang batur rek mantuan setor gitu. Ih gara-gara urang kan boga anak opat. Anu hiji teu disetoran. Terus pamajikan urang rek dirawat teu bisa. Naon sih? Nyata gara-gara can dibayar BPJS. Aing bararingung aing. Bisa bayar kabeh gitu. Kuat ayeuna mah yo listrik naik, BPJS naik. Aing kamari ge katolnya make etol teh naik teuy. Emang sia katol gitu boga mobil gitu. Tuh. Ya soalnya naik itu. Aing ari-ari tol nararaek, ari nabeuh aing teu naik-naik. Nu hajat tobana nawar wae. Ya kok mau yang malangganan teh hidang. Ya sia naik atau katang kalku. Aing naik harita ge. Geus naik teu bisa turun deui. naik ka mana Eta naik tangkal asem. Geus nguruskeun kitu. atur mah urang dipanggil ke ditu keur ngahibur sok ngahibur ka Bapak saha Bapak Komarudin. Bapak Komarudin jeung sakeluargana sok ayeuna mah urang ngahibur jam setengah sapotong penting ieu tembongkeun pangaboga amah ka Yo, urang. siap pangaboga aing ditembongkeun ibu-ibu paburisat. Maksudnya pangabisa. Maaf pangabisa amah sok tembongkeun Iya, itu bener teh. Maksud? Mantakan segala perkara anu dipimpin ku nu lain ahlina, mangka tunggu kehancuranana. Buset, bisa ngomong sih ya. Ari kitu. Maksud di bang kaca lebat seetik mah aco wajar tuh. Sok pangabisa mana-mana bisa nyanyi-nyanyi, bisa joget-joget. Tong ditanya, Oh, geus pinter. Pinter. tong ditanya. Apa kabeh lagu? Tong ditanya. Bagus pinteran. Ih, tong ditanya. Maksudnya tong ditanya kumaha sih? Teu bisa. Pak, yun sok Pak, nyanyi jangan. ka orang yuk. Bisa lagu non? Urang resepna lagu ieu Bah Dadeng. Oh, lagu Sunda, lagu pop Sunda Bah Dadeng kurang apa lagu Bah Dadeng lagu Papatong. Eta. Sia nyaho teu Bah Dadeng. Nyawa anu nyiptakeun lagu Papatong jeung anu ngalagukeun Papatong eta Bah Dadeng. Lain eta deui Bah Dadeng, sia nyaho teu Bah Dadeng. Ari sia Bah Dadeng mana? Yo, sia di tukang bakso aya buleut ieu Bah Dadeng. Dadeng. Badeng melawan budak recet tah. Eta mah gandeng. Gandeng malah mun di imah sok disarelekeun. Hordeng. Badeng mah diproyek sama dukan taneuh. Beko. Sebetulnya mungkin hudeng kabeh. Ayo sok. Lagu Bah Dadeng, lagu Papatong maneh nyanyi, urang anu joget. Urang ngahibur sebol hajat sok. Aya nadana sarwakeun aja mesin rontok. Kumaha joget sih? Begitu mesin rontok maju aing joget. Ondur berenang. Aduh, Jeung aduh. organ, jeung organ. Kodok ieu turun bero aing bisa deui. Gara-gara balik di Bandung, turun bero. Ayo sok. Kapatong, Papatong. sarwakeun. Padana di jeung organ. Be 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 be. beungeut sia tutung. Tong dibeja-bejakeun ieu batur geus nempot beungeut aing teh hidung tadi aing ke kangdan ka ditu sok jarikeun ke ibu-ibu. Eta Iya. cenah beungeut lain bodas. Kalah jadi kos baligo. Tapi banget ge aya laguna. Aya laguna. Lagu naon banget cenah lagu Kumaha? kumaha? Aya Kumaha? banget kebunku. Eta mah lihat. Kebunna kayaknya heuh da pas kitu mah lihat kebunku nyajarnya. Ieu beungeut kebunku. Ieu kumaha kebun beungeut. Ayo papatong. Ayo sok Papatong. Ambil ngarade bener. Be Sok waing beungeut deui sia. Beurang. Ayo, berang lain beungeut sok. Beungeut deui sia. dengerung aing keur silek aing. Belak. Be. Berang maju kalohor papatong nu kuning leumpang naegang. Ieu dong siapa? Eta mah papatong balik di Cirewas. Papatong lempang naegang. Untuk naegang teh hidung. Sia kita tadi di sore ge egang wae leumpangna. Tapi egang ge aya laguna. Wah aya